Al-Quran Surah Al-Baqarah dari ayat 83 sampai ayat 86. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Abdi nyalindung diri ka Allah tina godaan syaiton anu dilaknat. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu linnasi husnan wa aqimus sholata wa atuz zakah summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ribun. Jeung sing inget nalika kami ngayakeun pasini jeung Bani Israil ulah ngaribadah salianti ka Allah jeung kudu hade lampah ka indung bapa jeung ka kulawarga anu dareukeut jeung ka barudak yatim jeung ka nu mariskin jeung maraneh kudu nyarita ka jalma-jalma kalawan hade tata hade basa jeung prak geura ngaradegkeun salat jeung geura nyarumponan zakat. Tapi tuluy maraneh ngabalieur kajaba sabagian leutik ti antara maraneh jeung tuluy maraneh henteu mirosea. Wa id akhadna mitsaqakum la tasfiquna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum summa aqrartum wa antum tashhadun. Jeung sing inget nalika kami ngayakeun pasini jeung maraneh henteu meunang ngocorkeun getih atawa selipaehan antara sasama maraneh. Jeung maraneh henteu meunang ngusir kaum maraneh ti negeri maraneh. Tuluy maraneh ikrar sarta maraneh oge nyakseni. Summa antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim tadzaharuna alaihim bil ismi wal udwan wa iyyatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Fama jaza'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya
wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Tuluy maraneh maehan kaum maraneh, ngusir sagolongan ti antara maraneh ti kampung-kampungna. Maraneh silih bela dina ngalampahkeun dosa jeung mumusuhan. Jeung upama datang sabagian ti maraneh mawa boyongan ka maraneh, ku maraneh ditebus. Padahal ngusir maranehna teh geus diharamkeun pikeun maraneh. Naha maraneh teh ngan ariman kana sabagian isi kitab sarta kufur kana anu sabagianna deui. Taya deui wawalesna pikeun jalma anu ngalampahkeun kitu ti antara maraneh salian ti kahinaan dina kahirupan dunia. Jeung dina poe kiamat maraneh dipulangkeun kana siksaan anu pohara bangetna. Jeung Allah henteu talinggeuh kana saniskara anu dilampahkeun ku maraneh. Ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah fala tukhaffafu anhumul azabu wala hum yunsorun. Nya maranehna